Ayeuna ulah salah ya, Mak. Coba. Apa? Edi Junaidi. Oh. Anu kedua, Didi Suparti. Si Didi orang mana itu? Euy, kurang ge. Yo, ayeuna narmi yo nya. Dangukeun. Tapi ge boga. Coba sebutkeun hayo. Sabar heula yo. Anu kahiji, Oman Rohiman. Anu kadua, Omin Rohimin. Eta asa ngadenge Omin Rohimin. Kegeuna, can anggeus. Anu katilu, si Ina Sukatna. Anu kaopat, Yudi Wahyudin. Anu kalima, Jadi Suryadi. Tah eta. Sok lanjutkeun. Mau mana boga gitu henteu. Ayo. Ini ada pikiran heulan keula. Ayo. Anu kahiji Yani Suryani, anu kadua Mul Mulyani, anu katilu Eha Suleha, anu kaopat Nining. Nining Ah. mana? Sih itu Nining geus mantan urang nih. Mantan naon maksudna? Mantan lewat imah. Ayo iki. Karena Yani. Oh, nyari eta yang ke buku urang. Ah, aku. Dia pas aku. Ya udah main di mana yuk? Ya teh aya Kenaik. Saung Aska. Saung Aska. Ayeuna teh di Sampalan. Bisa tempat naon teh ieu teh karena Jangan tangan. nah, ye baraya, ye teh anu boga saung askarna. Ah, ye, nah Bu kalau ini apa? Mereka sendiri kan. Ah, Bu. Sok Bu perkenalkeun. Kami sama production melalui saung askar. Kucing memang kucing. Bakalan sayang-sayangan ditinggalkeun. Ada. Kucing kieu. Nuhunnya Bu. Wae nya punya. Maaf ya ngarepokeun. Maaf ngarepokeun, ngagandengkeun. Kayaknya garewok. Tahu Kak. Alhamdulillah. Enggak